Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opat golongan jalma nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma nu keur hees. Kadua jalma anu torek. Katilu jalma anu gelo. Kaopat jalma nu geus maot. Urang ulangi sakali deui. Opat golongan jalma nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma nu keur hees. Lamun ti abdi hees ka ece kudu hees deui. Hiji jalma nu keur. Kadua jalma anu. Katilu jalma anu. Kaopat pae aya nu pae. Kaopat jalma nu geus Urang ulangi sakali deui kirana urang kampung Palasari ieu teh kaasup golongan nu kasabaraha hiji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti calager kabehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala illa billahil aliyyil nyora nyace dahariru nanya si bapak di mana-mana cekah pak ngagerem bongting dina gunungnya Punten ieu teh pertemuan sareng urang santana mekar nu kasabaraha hiji ya. Sabada kamari di mana? Oh haladir sadayana. Waduh abdi bingung tuh pakuwu ieu. Kudu naon nu dicaritakeun dina pangajian ayeuna ieu teh. Sabab ieu jamaah tos bertemu pendak sareng abdi nu kadua kalina. Anu katilu kali aya komo nu geus katilu kali mah nya di Citepus dugi ka dieu mapah subhanallah panggede-gedena ganjaran eta teh nu lempang ti Citepus ce kana angkot leuwih gede ganjaranana. Naon sababna? Sabab aya lo anon eueuh taneuh nu kalengkahan, jadi ku angkot mah kagiles kabeh taneuh teh
ganjaran leuwih gede ce matak lamun ece hayang gede ganjaran ulah kana angkot ulah kana Avanza ulah kana Kijang sekalian we naik Toronton mah loba naonna loba bana jadi kusik nage loba nu kagilesna teh matak abdi yakin ibu bapak sadayana hadir kana ieu pangaosan anu caket anu tebih ge yakin sadayana ge direkan ibadah tong bujeng-bujeng ayana ibu bapak tos calik dina ieu tempat name ti bumina masing-masing tos diniatan urang poe ayeuna rek ngalaksanakeun pangajian tos dicatat buku Allah direkan ibadah amin niatna janten ibadah lempangna jantan ibadah diukna jantan ibadah nunutan oge ucuk saha janji calangap wae tah berarti lamun nunutan dina pangajian jadi ibadah aya nu panggede-gedena ganjaran keur jamaah nyaeta jalma nu hees dina pangajian jadi sok we harees nya ce ngan abdi mah ce berangkat ti bumi ngadoa we ka Gusti Allah sajajalan abdi ngadoa saur sim kuring dina hate ngarantos ya Allah lamun teu mah urang jamaah santana mekar papangih jeung abdi anu kadua kalina katilu kalina komo nu geus kaopat kalina abdi ngadua ka Allah mudah-mudahan we jamaahna sing parohweun deui naon nu dibahas ku abdi kamari kitu ce ngan abdi mah ce emut we papatah nu jadi guru sawaktos di pasantren keneh cek guru kieu kade anaking di mana hidup jaga di ulam anu kasabaraha kalina di eta kampung pepeujeuh ti akang ulah nyaritakeun nu teu inget eta mah amanat paten ti guru sim kuring pepeujeuh ulah nyaritakeun nu teu inget jadi caritakeun we anu inget mata kurang judulan pangajian ayeuna nyaeta saka ulah ke abdi ngacaplak teu para ruguhnya ce tos ibu lah supados lebat wae kana materinya ce jalaran waktos parantos tabuh 10 langkung 48 menit waktosna zuhur tabuh 12 kirang 13 menit numawi aya waktos sim kuring sumangam sajam insyaallah kumargi waktos namung sajam abdi ge sumangam walami nyabu alhamdulillah har teuing aing di alhamdulillah ampun teuing ece siap pangaosanana sajam siap wios di langkungan 2 jam sae 3 jam 4 jam ucu siap dihanap cuma lapar tinggal barang dahar cangkel tinggal tangunyarkeun tunuh tinggal nunutan abdi nu ripuh mah nu di luhur ce sabab di mana-mana ge anu ripuh mah anu dihanap kagencet tos lah sateu acan lebetna kana materi ieu acara teh nyaeta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku hal ieu pisan sateu acan lebetna kana materi ieu materi sim kuring urang awali heula ku ngalangkungan lantunan sholawat kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sholawatna urang sasarangan we sadayana nusuk biasa ku urang diaos dina deba dina berjanji dina pangaosan sholawat ya Nabi salam alaika mahallul qiyam katalar sadayana insya ibu bapak sadayana bilih aya nu cangkeul hayu urang tati heula ngadagela sadayana bilih aya nu cangkeul urang sasarengan sholawat ka baginda Rasulullah urang sambut kasumpingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ku ngalangkungan urang tepang naon ngaoskeun sholawat dina ieu saah mugia urang sadayana sing diangkan umat mantena jaga di yaumul kiamah amin
kalayan urang jaga di yaumul kiamah tiasa disarangkan sinarang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalikan dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Sekarang sim goreng sawangsulan jamaah sadayana sawangsulan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mangga sarang sadayana. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fantafas minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, qantu ya wajah syururi. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Malik ya Kudus. Abdi sadayana dina yasa nuju sasarangan ngaoskeun shalawat ka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah hadirkeun ya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina yasa. Sakseni kumantena abdi-abdi sadayana nuju leres-leres mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Malik ya Kudus. Abdi sadayana leres-leres micinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi sadayana dina ieu saah ngaoskeun shalawat ka baginda Rasul. Abdi hoyong ya Allah dina ieu saah aosan shalawat abdi sadayana disakseni ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Gusti ngadawuhkeun dina Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, baginda Rasulullah hadirkeun ya Rabb dina ieu saah. Anjeunna sina nyaksian kana awasan salawat abdi sadayana ya Allah. Alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru wal dhalli anta misbahus suduri Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jandal Husaini marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jandal Husaini marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jandal Husaini mangati secali kala sadayana Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo sarang sadayana nya Bo sawang sulan sadayana marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal Husaini marhaban marhaban sing kompak sarang marhaban 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 ini marhaban marhaban sarang sadayana Bu sawang sulan asyraqal badru alaina asyraqal badru alaina fahtafat hal badru mislahu nikma ra'ayna qantu ya wajah syururi sallallahu ala Muhammad bangga sallallahu ala ya Rasulullah sallallahu marhaban sallallahu Muhammad marhaban ya Habiballah
sallallahu alaihi marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li ya Allah bibarakatil Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil Muhammad ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rawas bu abdi mangupingna ieu jamaah ahli sholawat wungkulnya subhanallah tiditu tarik bergema sholawatna bu alhamdulillah mudah-mudahan nyanak barokah paku wabil khusus kanggo desa Santana Mekar wabil khususna deui kanggo ieu kampung mudah-mudahan ngalangkungan lantunan sholawat anu name nyanak kabarokahan kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin urang lebat kana materi dina pangaosan anu ayeuna abdi bade ngalontarkeun sababaraha pertanyaan anu mana pertanyaan ieu nyuhunkeun diwaler ku sadayana kalayan jawaban anu jujur kalawan jawaban anu lahir tina hati jeung nurani jamaah sadayana. Ibu bapak siap ngawalar pertarosan simkuring jujur siap entong insyaallah tuh aja insyaallah diajak jujur insyaallah ya mah bade jujur bade siap nah siapnya gitu siap naon cenah ajangan pertanyaanana pertanyaan kahiji abdi rek nanya heula kasih ibu nu belah dia ya ulah ngajawab nu belah dia bo aing ditanya bo nah ari ibu ka dieu teh rek naon bisi salah sok da jujur ieu ceu abi mah nitah jujur ceu ka dieu rek naon nu belah dieu bade ngaos berarti lamun anu belah dia rek ngaos maka pengajian mingguan di Masjid Nurul Iman pinuhna seperti kieu ayeuna atuh ka dieu rek naon ceuk bieu jawaban datang ka dieu teh rek ngaos rek pangaosan berarti lamun rek pengajian maka setiap aya pengajian mingguan di Nurul Iman mah pengajian anak modal seperti kieu henteu atuh erek naon ayeuna datang ka dieu keukeuh rek ngaos cik ibu manawi ibu nu pali dieu ka dieu teh rek naon ibu ing nurutan kan belah dinya nya cenah eueuh ka era jiga nu eueuh di jawaban ceuk ieu rek pangajian rek pangaosan cik ibu rek naon bade ngupingkeun cik nu belah ditu bisi nyerieun hate teh katanya ece neng sumping ka dieu terek naon ece ningali ustad lain geus seueuh ningali abdi sabarakali papanggih ece dikeun eueuh dijawab kupingkeun si bapak mah beda dengan yang lain jawabannya pak sumping ka dieu bapak rek naon alhamdulillah bade ngupingkeun dakwah saudara tos lah urang kompakeun we urang sadayana hadir kana ieu teh bade pangaos pertanyaan kedua jujur sia ece ulah ngabohong anu ngabohong hitutna hejo saja jalan ece sumping kana pangaosan teh hayang naon lain jawab mah ece sok jujur saya jujur ulah ngabohong ece sumping kana pangaosan hoyong naon duh si ece ieu mah hoyong milari ridho Allah subhanallah menawi nu dipangkar hoyong naon ece
hoyong sami. Nah hoyong sami cenah dah loba pijawaban mah ece sok nyelengkeung saurang ece kana pangaosan hoyong naon geus ridho Gusti Allah mah bieu geus eueuh jawaban bala ditu mah ulah muka Google da moal aya Google moal ece sumping kana pangaosan hoyong naon ce hoyong kupingkeun si bapak beda lagi dengan yang lain. Bapak sumping kana pangaosan Pak hoyong naon tuh eling tapi ketang bener Pak mending keneh jujur daripada ngabohong si bapak mah datang kana pengajian teh hayang sen terus dibagi teu acan Pak. Astagfirullahaladzim. Nu di jero imah mah hayang ngopi cenah. Abdi mah tos disayogikeun wedang waya kitu teh nya matak suantan teh rada lumayan rada raoseun ku wedang insyaallah engke balik di bahanan doa ste wedang da wedang mah geus diwadahan tos aja tos cek nu palik dia cenah sumping kana pangaosan teh hoyong ridho Gusti Allah nu palik dia cenah hoyong naon ece teh hoyong gaduh ilmu cek si bapa mah hoyong sen kembali tenan naon ece jawaban mah loba anu paling terpenting jawaban anu paling pasti urang datang kana pengajian teh hayang diaku umat Rasulullah tah eta ce eta pertanyaan terakhir jawab di ku ece jeung ku bapak sadayana ibu bapak kira nak kawas keretan abdi kieu ye wajah sapertos ibu sapertos bapak kieu kira nak dugi ka saat ayeuna ibu bapak urang tos diaku jadi umat Rasul atanapi teu acan har eta ngajawab meuning ngunah wallahu a'lam cenah wallahu a'lam si ece mah atuh meureun mah lamun wallahu a'lam wallahu ari Gusti Allah taala mun maha uninga jangan duka teuing meureun kitu nya ece tos diangkeun urang jadi umat Rasul teu acan atos teu acan acan sing yakin we ibu bapak ka Gusti Allah nya yen urang seringna hadir kana pangaosan mingonan bulanan rojaban muludan ku urang dikuriling ka ditu ka dieu di hadiran mugia ulah mudah-mudahan mugia dari mudah-mudahan mah eta teh bahasana teh kieu diaku wae syukur teu kajeun ta mudah-mudahan jadi kudu teh naon semoga mugia kungalangkungan hadirna urang kana pangaosan teh urang sing diangkeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ngan kieu we ce ye tereh nama lamun diri urang hayang apal nah urang teh geus diaku umat Rasul atawa caacana dugi ka saat ayeuna kantun tingali we ce ayat Allah didinya ayat-ayat anu ngadugikeun tentang sifatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina naon cenah ajangan ayatna tingali ku ece dina surah Al-Fath ayat ke-28 surah naon Al-Fath ayat ke-28 aoskeun ayatna sing panjang sing pondok ibu resep kanu panjang kulan sing lami sing lami aja resep kanu lami atuh da ieu mah ngeres wae pengajian nah eueuh mah aja resep kanu lami naon pangaosan nya cenah resep kanu panjang resep kanu pondok henteu moal aya ibu-ibu resep kanu ponok di mana-mana ge ibu meresep kanu cik urang buktikeun jeung urang palasari teraskeun ieu aya Bismillahirrahmanirrahim
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ece uningan neraskeun astagfirullah ari nuluykeun teh kieu aca ya lajengkeun qul huwallahu ahad tah eta nuluykeun lain halo aing mah Gusti nu agung teu apal kupingkeun si bapak mah geus pasti da resepna ka nu ponok matak diberena ge nu ponok. Bismillahirrahmanirrahim lajangkeun Pak Bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath cicing ece ulang ngiluan abdi mah keur ngadengekeun si bapak da cek perjanjian tadi ibu resep kanu panjang ku abi dibere nu panjang bapak resep kanu ponok ku abi dibere nu ponok kupingkeun si bapak patuluykeun idza jaa nasrullahi wal fath kadangu astag paingan tadi atuh keur salam loba nu teu ngajawab loba nu torekna geuning di dieu mah Pak kupingkeun si bapak ece eta sakitu beuni jelas fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kupingkeun si bapak pinter si bapaknya heueuh atuh ece hah da babari nyebutkeun ece teu adil palebah manana tadi innal munafiqina Al-Qur'an idaja Al-Qur'an atuh cenah ajeng-ajengan da panjang atuh da alala awewe mah ceuk ece tadi resepna kanu panjang cenah ayeuna urang balikeun ece teh resep kanu panjang kanu ponok surup sia ece resep kanu ponok lamun ibu resep kanu panjang kanu ponok berarti bapak urang balikeun kudu resep kanu panjang aya jelema nyang cik sok ibu tuluykeun ya nu ponok ya toha Bismillahirrahmanirrahim walam yakun lahu kufuwan ahad ari ngajawab sing barang aja sok tuluykeun walam yakun lahu kufuwan ahad astag lain eueuh teh apa nuluykeun teu lamun sodaqallah manitah ngeusan pangajianana kupingkeun si bapak atuh eueuh Pak tuluykeun nu panjang Pak Bismillahirrahmanirrahim Yasin cicing da teu nanya ka ece abdi mah khusus keur bapak Yasin ih si bapak innaka laminal mursalin si bapak tinggal nubabari katengahna Pak al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim cicing ece aing mah ece atuh danya berarti urang palasari mah ahli Al-Qur'anana teh bapak-bapak wungkul si ibu-ibu kamarana tuh ieu ibu ya tos ece lah urang terehkeun lamun diri urang hayang apal nah urang getos diaku umat Rasul atawa teu acana yuk urang tingali ayat Allah dina surah Al-Fath ayat ke-28 dauhan Allah Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tinggal cek dina eta ayat dikawitan ku kalimat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama yang sangat mulia, nama yang begitu hebat diberikan oleh Abdul Muthalib, diberikan oleh Abdullah kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kangjeng Nabi bu upami di kurang disebatkeun jenengan kangjeng Nabi enjing-enjing nikmat ka kupingna, dianggo solawat nikmat ka kupingna, diaoskeun eta solawat enjing-enjing raos ka kupingna, diaoskeun kana solawat pasi siang raos ka kupingna, sonten nikmat wengi kantenan nikmatna ngupingkeun jenengan Nabi Muhammad. Matak sok gara solawat kupingkeun sallallahu ala Muhammad. Nikmat bu Nabi Muhammad tos dinasku Allah dina Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tos dinasku Allah kangjeng Nabi teh Nabi akhir zaman. Kunaon atuh ece saat ayeuna loba deui jelema anu ngaku deui yen manehanana meunang wahyu ti Allah, manehanana ngaku jadi nabi akhir zaman. Anyar keneh ceu viral geuning aya di Garut ngaranna teh si saha Tukimin. Eta si Tukimin ngaku jadi nabi ceu, manehanana ngaku jadi nabi akhir zaman. Lamun si Tukimin jadi nabi akhir zaman meureun sholawat ge bakal diganti nya ceu. Sok gereda teungeunah kana ceulina oge. Sallallahu ala Tukimin. Lamun aya si Tukimina dijejak ku aing geus. Udah teungeunah atuh geura sok. Anyar deui ece datorojol teh eta si Ahmad Sadek. Urang mana? Urang Bogor ngaku deui dijadi nabi. Meureun sholawatna diganti sallallahu ala Sadek. Lah ateul kana ceulina nya ceuk nya. Nah torol je anyar deui di ece aya nu ngaku jadi nabi tukang sol patu eta daerah kidul. Tadi disebutkan ku abdi ngaranna, aran daerahna tukang sol patu. Saha ngaranna punten di bisi aya da imah urang ditu urang kidul ngaranna teh Lili. Eta tukang sol patu manehanana ngimpi cenah dipaparin wahyu ku Allah yen abdi teh jadi nabi akhir zaman. Meureun sholawatna kieu sallallahu ala Lili. Ngeunah teu kana ceulina teu cenah araratul kana ceulina oge. Tos anu paling nikmat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tingali ceu urang hartosan Muhammadun ari kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah, walladzina jeung jalma-jalma ma'ahu anu babarengan jeung kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha sifatan Rasul? Masya Allah ece dina eta ayat tingali hiji Rasulullah teh asyidda'u 'alal kuffar. Rasul banget keras ka orang-orang kafir. Rasul banget tegas ka orang-orang kafir. Ketika aya orang kafir anu macam-macam kana ajaran Rasulullah, manehanana teresapkeun kana ajaran Rasulullah, bahkan dugi nentang kana ajaran Rasulullah, maka didinya Rasul siap keur maparin ketegasan ka orang-orang kafir anu benci kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tegas Rasulullah. Seandainya aya orang kafir di dia upamina aya orang Kristen rek ngabangun gereja di tengah-tengah kampung Palasari, cik lamun ngudag kana sifatan Rasul, Rasul teh ecet tegas orangna. Lamun teu mah aya orang Kristen rek ngabangun gereja di tengah-tengah kampung Palasari, kirana ku urang kampung Palasari eta gereja rek dikumahakeun. Bapali dia bade kumahakeun.
sukses jauh cuy bade kumakan eta gereja diduruk subhanallah bade kumakan bu hah diruntuhkeun nu belah ditu eta gereja bade kumakan bu hah dibom Masya Allah cacak ku pamajikanana rek dibom rek diruntuhkeun rek diduruk dengekeun ku bapakna cik bapak eta kirana gereja rek dikumakeun ku bapak di ruang ya Allah ya Rabbi aja lamun eta mah gereja ku urang pasir ku urang Palasari langsung eta gereja diruntuhkeun langsung eta gereja dihancurkeun dibom diduruk punten itu bukan akhlak Rasul. Oh balikan deui cenah balikan deui erek dikumahakeun atuh diantep wae ya Allah nah diantep ece atuh mun ke ngalobaan orang Kristen di dieu ece lamun teu mah aya orang Kristen ngabangun gereja di tengah-tengah kampung Palasari tuluy ku urang kampung Palasari langsung eta gereja diduruk itu bukan akhlak Rasul da Rasul mah lain kasar tapi tegas. Ya kumaha cenah tegasna ajengan nah beda keras jeung kasar nah beda tegas jeung kasar jelas beda ce punten kamari Indonesia timnas main jeung Australia anu menang saha apa lun 0-0 cenah ketika kamari timnas mainna jeung Australia mainna teh lain kasar tapi tegas keras mainna henteu kasar kalawana ka Australia indah dina mainna ge nya nya teu aya pelanggaran teu aya naon deui kecurangan teu aya sabab timnas Indonesia mainna keras tegas beda lamun Indonesia mainna kasar lawanna Australia disurungkeun ditengkrang ditajong atanapi dikumaha wae punten itu adalah kasar wasit bakal ngaluarkeun kartu kuning kadituna kartu merah sabab timnas Indonesia mainna kasar ayeuna kumaha lamun teu mah aya pamajikan kasar ka salaki kirana ku bapak rek dikumahakeun eta pamajikan cicing tong ngilu nyari tarepeh pak lamun bojo bapak kasar ka bapak kirana ku bapak rek dikumahakeun galak si bapak rek dibulum cenah ce kupingkeun ece jawaban caroge ece rek dibulum cenah sakalian punten Kang lamun teu mah aya caroge aya bojo kasar kana jantan caroge maka caroge kada tegas kana jantan bojo contoh bapak teh nuju calik di lebat bumi nuju calik dina kursi ngalangkung nu jantan bojo cek bapak teh kieu mah bade ka mana Pak bade ka payun heula bade ka tatangi cek bapak teh kieu cik atuh mah ari kaluar teh ditiung oh sok eueuh dielingan kitu ku salaki tara osok kapan awewe anu jebris mah nyacunya ka salaki teh bani monyang tuh bapak lalin kadu jauh cuma mamah ditiung teh wajib doraka mamah katingali orat doraka hayu dangat ulah aya di pamajikan nu kitu-kitu aya surup sia euceuk aya tah bapak kudu tegas kanu jantan bojo ceuk bapak kieu bahasana heg mamah kaluar ti imah rek coplok tiung mamah kaluar ti imah rek make baju anu purocat parecet ge ngan pepeje mamah lamun mamah katingali orat kulain mahram punten mamah ulah mamawa bapak jaga di akhirat bapak teu ridho dunya akhirat mamah jaga ngadakwa di hadapan Allah salaki nu hade kitu aya eueuh nu kitu sarwana sugan aya caroge nu kitu tuh aya astagfirullah har ce abdi rek nanya ari ece ditudung kewajiban saha ece ari ece ditudung kewajiban saha kewajiban abdi saur saha saur Allah kada bisa cek ajengan sah ajengan mah kur ngabejakeun wungkul
Saur Gusti dina naon ayana dina Al-Quran surah naon surah Quran heeh bener surah Al-Ahzab tinggali aja ayat cek Gusti Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna cek Allah hei nu jadi nabi pek bijakeun ku anjeun kana jadi bojo-bojo ka anjeun sur Gusti Allah kunaon mejematkeun bojo-bojo sabab kanjeng nabi mah subhanallah bojona seueur nya bunya anu tertera di dinya aya 4 bojo Rasulullah nu sangat luar biasa kesolihahanana di piwarang ku Gusti Allah piwarang naon piwarang nutupan auratna piwarang nganggo tiungna sina ditutupan auratna eta teh parentahan Gusti dina Al-Qur surah Al-Ah coba deh nutupan tiung ayeuna mah ditarariung ayeuna mah tuh da keur pangaosannya cuk ngan katingali nu tara di tiung mah di tiungna teh nyengsol ulah diomekeun cuk berarti katingali tara di tiungna teh nya cenah cek urang mah antap we nyengsol oge nya cenah jadi anu keur nyengsol diomekeun berarti tara make tiung Masya Allah cek kade tutupan auratnya cenah tutupan tiung teh minimal lamun urang nganggo tudung mah meureun kaluar ti imah teh moal aya jelema anu pati wani teuing ka urang teh lamun ngaheureuyan teh nya cenah da urang nanggeus ditutupan auratna jelema teh aya naon aya ngahargaan ka urang jeung beda ceuk nu bubulucunan jeung nu make tiung mah keluar nage bakal kaluar cahaya dina rarayu urang teh ceuk asar dina tapak ibadahna urang ka Allah teh tapak kataatan urang ka Allah teh aya ceuk nya dina rarayu urang sadayana sok sanajan rarayu urang geuneuh sok sanajan rarayu urang pehong ceuk nya maka ketika ditutup aurat urang insya Allah bakal terpancar cahaya kasinaran kasolehan urang di hadapan Allah amin ya rabbal wur we ek naon nu diawurkeunana wajah cantik yang kau sembunyikan heula dijedah heula ceuk raoseun lagu suara Nabi raoseun lagu saha eta teh lagu abdi atuh lagu Roma teh lagu abdi keur nurutan Roma aduh Masya Allah Roma Irama ketika beliau sedang menyanyi tuluy ku urang disetel dina embah YouTube eta nyanyi Mbah Haji Bang Haji Roma enjing-enjingnya ceuk sategah genep urang teh nyetel lagu Bang Haji Roma nikmat ka kupingna pasti siang jam 11 disetel di bumi nikmat ka kupingna sore disetel nikmat kuno jantan caroge keur ngarona disetel nikmat ka kupingna naon margina margi Roma Irama sair laguna 99% keluar dari Al-Quran dan hadis eta nu dinyanyiikeun ku abdi ece seraut wajah cantik lamun ece apal kana eusi daripada lagu eta ece eta teh naon Al-Quran jeung hadis jarona mah kan kadang-kadang ece mah nu ditelen teh ngeunahna we wungkul teu apal jarona mah kumaha eta teh ece Bang Haji Roma lamun ngalagu ece tingali geranya dina kaset dina YouTube kabeh ece 80% ujung-ujung laguna teh sok rada paranas tiris sok gara kupingkeun ceuk kupingkeun seraung wajah cantik aya naon cenah paranas tiris teh aya naon aya naon sekali deui yang kau sembunyi
aya naon ini kebawa ke areling gitu cenah Bang Haji Roma Masya Allah lamun dikupingkeun laguna tingeunaheun nya cenah Bang Haji Roma ayeuna keur di Jakarta duka keur naon Bang Haji Roma duka keur kulem duka keur ngarenghap nya udah hirup atuh euceu Bang Haji Roma nuju di Jakarta torojol teh ka Palasari Bang Firman cikirana ieu mah ceuk urang Palasari we nu ngeunaheun Bang Haji Bang Firman teu sopan ngajawab nu aya berarti lamun ngajawab nu aya daripada eueuh muhun berarti daripada eueuh di ngeunah-ngeunah we nu aya kitu eta teteh punten eta teh jawaban nu matak menyakitkan sakit cek kana hati abdina mending keneh jujur sakali ngeunaheun keneh Bang Haji kitu da abdi mah moal nyeri hate moal punung moal turun ti panggung moal rek dibereskeun abdi mah pangajian naon sababna abdi mah nitah ka euceut teh teh ge kudu jujur ulang ngabohong sok euceut jujur maka abdi na ge raos ceuk kana manehna oge bade jujur sok sing tarik we da moal nyeri hate abdi mah jangan bisi tersinggung moal sok kali diheula halo jujur raoseun Bang Haji Bang Firman alhamdulillah keunda abdi mah nitah jujur ieu nya ceuk nya aya Bang Firman duaan anu loban mah Bang Haji oh alhamdulillah hatur nuhun pan urang mah diparentah ku Rasul teh kedah jujur nya ceuk nya ceuk Rasul ge inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah kejujuran menunjukkan kepada dan kebaikan menunjukkan kepada jadi lamun urang hayang asup surga kuncina kudu sok nu belah dieu yo halo Bu raoseun Bang Haji Bang Firman temen ti popolotot ye cek urang mah ulah ti popolotot we ngajawab DTT eta nu nganggo acuk bodas da menika tingali ku abi monyong-monyong ye wios tapi abi mah moal nyeuselan ka teteh moal mudah-mudahan jujurna teteh ngajantankeun sabab biar teteh lebet ka surganya teh nya kitu nu belah ditu tuh dan ngajawab di belah ditu tuh halo teteh ece halo doakeun heula ku abdi teteh sing paranjang yuswa ngaminan diri bu cicing mus kadenge nu belah dieu mah kabege sing paranjang yuswa sing sarehat pepe arageng milik rezekina carogena sing soleh murang kalina sing sarolihah rumah tanggina barokah dilengitkeun tina kabingung amin amin we dilingitkeun tina kasusah amin ya robbal sok teteh sok sanajan geus didoakeun ku abdi jujur we teteh da moal nyeri hati abdi mah ngeunaheun Bang Haji ngeunaheun Bang Firman si teteh hayang katingali ku abdi meuni huntu meuni katingali kabeh alhamdulillah tapi moal nyeri hati teteh abdi mah hatur nuhun walaranana mudah-mudahan teteh nu make baju eta tah sing lebat surga amin kepingan apa dia nu tukang mada Firman wungkulnya rajon nya ditungtungan ku susurian aja mah dia teh Firman Haji Roma atuh Haji Roma teu sabias-bias mangga hatur nuhun kana walaranana ngan abi rek nanya euceun nu belah dieu tah meni jebewe bibir punten anu ngawalar Bang Haji Roma ari Haji Roma pernah di ulam ka Palasari acan pupuruning Bang Haji Roma can ka dieu atuh euceun ngeunaheun keneh Bang Firman jangan da Bang Haji Roma mah teu kitu sorana ge teu kawat Jang Firman tipe polokok tipe bergeng Bang Haji Roma mah lamun keur pasia we jeung bojona Neng Rika tinggal Rika dur teh pasia Bang Haji teh jeung Neng Rika ya keur main film gitu teh ieu keur main film abdi Bang Haji euceu Neng Rika siap memberikan suri tauladan anu sae tong bujang-bujang Rasulullah Roma Irama tinggal jeung bojona keur pasea dur teh pasea Rika dulu itu
eta si teteh nu mamawa hihid. Rika apa Bang Firman? Kapan uing teh keur main film Rika? Ieu teh Bang Haji Rika. Kamu neng Rika sungguh terlalu kamu. Cik atuh Rika jawab ece. Ece. Sok ece teh Rika lah keur kieu mah. Kembali Rika 80 tahun ge. Siap Rika? Jawab ku bahasa Pasir Palawe, Palasari. Rika. Allahu Akbar. Eta Rika kah cenah. Abong ting si Rika roromeheun ece mah. Ieu ece lain neng Rika teh orang kota lain. Manya Rika kah Roma. Aduh aing. Abong ting si Rika geus tigalengan ece mah. Ece ku Indonesia atuh ngajawabna. Rika iya Bang Haji. Emang Rika naon Roma? Siap. Rika. Duh tak gitu. Ini kan titin Suryan we. Siap. Apakah kau masih mencintaiku Rika? Saha eta nyebutkeun henteu? Ngacumpir nyebut henteu saha? Iya sok sanajana ece menjawab henteu da urang ge henteu saeutik oge ka ece. Sugan aya rasa bogo ka neng henteu abdi mah. Naudzubillahi min dzalik. Cik atuh sing sopan ka ajangan henteu. Meniti popolotot. Tapi ketika Neng Rika menjawab henteu, Bang Haji marah tidak. Bagaimana jawaban Kang Haji? Dengan kata-kata yang lemah lembut kata Bang Haji, Rika, sungguh terlalu kamu titin. Katitin, Masya Allah. Tos tuh kawas ucu nya ucu mati pepelotok jeung salaki eta ngomong muni berantang urat eta salakina ngagorowok manggil ngaran. Wih muni geuleuh aing mah Imas. Hareupeun tetangga Imas. Hoyo we gogorowokan eta ceuk Imas. Naon sia teh Onip gogorowokan wae ka aing teh. Paingan ece boboko rabang wae urang mah nya. Halo piring di talapungan ku salaki da urang mah teu nyonto akhlak Rasul tuh da ceuk. Tingali Rasulullah mah Masya Allah ka Siti Aisyah. Ya Humairah. Hai bunga mawarku yang cantik. Deh. Tingali dipanggil lagi. Ece. Cek. Cik ece salila umur ayeuna umur ece aya nu 80 tahun aya. Anu 60 tahun aya. Nu tos rumah tanggi 25 tahun aya. Pernah ece dipanggil bunga mawar yang cantik ku salaki? Sing tarik meh kadengieun. Pernah henteu? Ya udah tuh pantes ece mah. Oh, asa kapitna. Atuh da ece mah hayang dipanggil bunga mawar yang cantik ari awak bulalai piknik. Tuh kaci ece. Hayang dipanggil bunga mawar yang cantik ece mah ari hareupeun salaki abah jeung geus barolong dipapake ece. Cik ece hareupeun salaki teh dangdan ece teh. Ima Gusti kutang tali nasi sirangan ya Allah anu palih katuhu ku tali rapia nu warna pink nu belah dieu ku tali sapatu atuh utah salaki teh nya ceuk nya aing mah teu dimodalan ulah sok ngaleulengit rejeki salaki ece aya di dieu pamajikan nu sok ngaleulengit rejeki salaki aya atuh cenah teu dimodalan ajengan ari ece bisa ngamere jajan budak teh saha teh. Oh atuh geuning ti salaki geuning. Subhanallah. Geus dasar basalah ece jeung ajengan mah dipangmeunangkeun ku mage salaki mah. Tos ceuk lajang. Lajangkeun laguna lajangkeun. Lajangkeun. Yang kau bunyikan di balik keruh
amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji tak ibu orang cepatkan jantan sifatan Rasul mah hiji asyidda'u alal kufar. Rasul banget tegas karena naon kantan hukum nu parantos dudugikeun ku mantana ka umatna termasuk ka urang sadayana. Kedua sifatan Rasul dina eta ayat ruhama ubainakum. Rasul mah sangat mikanyaah, Rasul sangat mika asih ka sesama manusia nu aya di sabudeureun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tong bujang-bujang Rasul aya mikanyaah ka sesama umat muslim, ka sesama Islam. Rasul mah ketika aya orang kafir, aya orang Yahudi calik di sabudeureun Rasulullah, tapi eta orang kafir, orang Yahudi teu ngaganggu kana ajaran Rasulullah. Ketika Rasul dakwah maranehanana tengah ganggu karena dakwah Rasul. Rasul sangat mikanyaah, mika asih ka sesama manusia termasuk keluar non Islam. Hebat Rasul, hebat Rasul. Tak iya tapi contohan ke urang ece, urang tatangga jeung tatangga sing hade. Ulah silih delekan wae, ulah silih omongkeun wae. Aya di dia jelema nu sok ngadu-ngadu batur aya. Aya di dia jelema lamun batur menang milik menang rezeki sok samutut aya. Aya di dia jelema lamun batur menang rezeki manehanana teu geunah hatena aya. Aya di dia jelema lamun batur kabeli mobil manehanana ini ka rumah sakit pakai ambulan aya. Aya. Ece ieu dengikeun kudu nama batur kabeli mobil teh urang teh alhamdulillah kudu nama. Bahkan geuning ece aya sahabat Rasul manehanana eta sahabat Rasul teh ece ngaos Quran langki, salat sunat langki, netepan anu 5 waktu sering ka kantun, anjeunna kaimpenkeun ku Rasulullah, anjeunna lebet kana surgana Allah tanpa dihisab heula ku Allah. Naon pada melan eta sahabat Rasul? Ternyata ece eta sahabat teh ketika batur menang nikmat manehanana eta sahabat pangpayuna sujud syukur ka Allah. Aya di dieu nu kitu. Aya teu aya? Asa moal ayanya cenah. Batur kaberi mobil naha urang anu nyeri hatena, naha urang anu paranas tirisna, naha urang anu ngacaprukna ngomong teh kata tangga si itu mun dibabalagaan nya euy nya mau meuli mobil. Kos nu teu apal urang ge da apal modalna teh. Nya kunaon cenah kitu cenah eucu. Heuh da mana teh meunang nganyuk eta teh atuh. Da apal usaha bulananna sabaraha atuh cenah gajihna. Ai euce. Euce. Anu nganyukna manehanana. Anu mayaranana manehanana. Nah euce jadi anu riweuhna. Batur kabeli motor nah urang nu nyeri huntuna. Batur kabeli sawah nah urang nu asup ka rumah sakitna. Kudu nama batur menang rezeki alhamdulillah kitu ceuk. Batur kabeli mobil cek urang teh alhamdulillah ya Allah tatangi abdi tos kapeser mobil, tatangi abdi tos kapeser motor, sugan we abdi jaga tiasa numpaknya ceuk nya. Da saha nu terang urang jaga bakal aya pangabutuh ka eta tatangi urang nu kagaleum mobil. Kumaha lamun urang hatena goreng bae ka eta tatangga nu kabeli mobil, sakalian urang kamusibahan butuh mobil pan erek nginjem teh era nya ceuk nya. Tungtung nang nginjem we kanu jauh kebae cenah ajangan da aya mobil desa ieu kitu aja kitu. Sakinten upami nuju nyonong mobil paku teh narajang dina teu aya na se euceuk erek lumpat ka mana euceuk sok tuh matak sing sae sareng tatangginya cenah sok tingali akhlak Rasul subhanallah. Ulah silih delekan wae jeung tatangga teh, ulah silih omongkeun kagorengan wae nya cenah. Lebar ece urang gaduh amal salat, amal maca Quran, amal salat sunat, amal puasa, amal naon deui infak sedekah ece beak ta amal ibadah urang gara-gara urang resep nyaritakeun baturnya ceuk nya. Sing lebar amal ibadah urang jaga di hadapan Allah. Bisi kieu ece teh salat teu pernah katinggalieun di alam dunia ece teh. Sedekah unggal poe dikaluarkeun, infak dikaluarkeun, kaya timpiatu dibere unggal poe, Quran dibaca beurang peuting ku euceuk. Naon deui? Salat sunat,
segala rupana wajibna teu ditinggalkeun ku ece. Ternyata jaga di hadapan Allah ece bakal ngadakwa ka Allah cek ece, ya Allah nah geuning Gusti abdi teh jadi ahli neraka. Gusti abdi teh teu pernah salat ditinggalkeun ku abdi, Al-Qur'an ku abdi dibaca unggal dinten Gusti, sedekah ku abdi dikaluarkeun Gusti unggal dinten, murang kali yatim gigireun abdi ku abdi dipasihan unggal dinten Gusti. Nah abdi jantan ahli neraka kunaon Gusti? Cek Gusti Allah, bener maneh teh baheula di alam dunia teh teu pernah maneh teh ninggalkeun salat, Quran ku maneh dibaca unggal poe, sedekah ku maneh dikaluarkeun, ngan hanya kal maneh waktu di alam dunia resep nyaritakeun kagorengan batur mata kade peupeujeuh nya sing lebar kana amal ibadah urang. Dua tah sifatan Rasul mah ruhamau bainahum. Rasul silih pikanya silih pikadede sinarang sesama jalmi nu aya di sabodeureun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Ibu sakitu we nya tos tabuh 12 ece waktosna duhur parantos kalangkung hapunten sepuh kusim kuring ka langkung waktosna duhur sa kedap panginten kirang langkung kana 5 menitan waktu duhur parantos kalangkung. Hapunten pembahasan sim kuring teu acan tamat dugi karengse mung 2 anu tiasa kadugikeun ku sim kuring, mudah-mudahan ieu anu 2 tiasa kaamalkeun ku urang sadayana sehingga urang jaga menuju ku Allah sadayana sing kalebetkeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan kaalfaanana anu leresna tina agamina Allah, anu lepatna ieu kalepatan sim kuring khudma sopa wada' makadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kangge Kersana Al Mukarram Ustaz Firman anu parantos ngadugikeun ilmu pamudah-mudahan naon anu didugikeun ku anjeunna sing ngajantenkeun kamanfaatan kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.